mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-33. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajeng keneh hanca dongeng harita teh para wargi. Nyi Kulsum ibuna Armada ditulungan ku Jang Isaknya. Supados ieu dongeng nante ngagulusur karaos teh ngagulusur para mitra teu pegat aya sabagian kalimat nu Mang Jaya bade diwangsulan deui. Mangga. Ret Jang Isak ngareret ka Nyi Kulsum katingali sirahna ngulahe. Ceuk timuruh hatena palang siang Nyi Kulsum tepi ka hanteuna pondok umur. Harita Jang Isak ngarampa kana pinggelang leungeun Nyi Kulsum, tapi aya keneh ari denyut jantung katetela. Nyi Kulsum hirup keneh. Geus kitu gerendang Jang Isak ngagerendang jero dadana bari ngalesotkeun leungeun Nyi Kulsum. Nya lain beja eta nu ngaran si Modin. Jahat ka bina-bina namun teu boga pisan dasar di kamanusaan. Nyiksa awewe nepi ka kieuna. Hayo diri aing ngadon kasiksa kalawan dikerom di kamar mani ngarekeun ka jelema tahanan pisan. Pugu-pugu aing disangka sapongko jeung Kang Armada. Disangka aing nyelametkeun Kang Armada waktu di masjid. Sajabat kitu aing dicarekan beak bersih ku Ustad Winata. Nya anteleungeus manusa teh abongkeuna ti luhurna kitu. Bapana si Modin katelah basu binta ka anakna ge nurun. Nya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan atawa uyah matra tees ka luhur. Nanyana aing kudu ka mana nu dituju? Dianterkeun ka lemurna. Da inung bapana ge geus eueuh ti lemurna samalah tatangana ge geus areueuh. Heueuh saurang-urang acan cenah mangharungsi kulantaran sieun ku rampong. Ari rek ditinggalkeun watir mangkaning jiwa awewe bari can sadar keneh. Ari terus dibawa ka nu jauh sok sieun kapanggih ku nu wajib. Ayo ke aing ka ti deresa majarkeun mahala awewe bari rek dipiceun. Sajabat kitu kumaha lamun anak buah si Modi nyarusul ka aing. Kapanggih beuki komo aing cilaka. Ulah-ulah diri aing jeung Cik Kulsum terus diberesan. Cing atuh Cik Kulsum sing buru-buru geura sadar ngarah kuring bisa aya keterangan padumukan eceun ayeuna. Sanajan kuring ngarah saripu gerek maksakeun we ngeureuyeuh. Kajeun tuna karayap ngajajabkeun eceun. Kitu dina gerentas hate Jang Isak bari neuteub seukeut kana beungeut Nyi Kulsum. Geus ampir aya kana sajamna Jang Isak reureuh di eta tempat. Teu lila brai-brai cahaya bulan geus miwiti brai-brayan caang. Atuh hate Jang Isak rada ngemplong ari caang bulan mah sanajan aya pikiran rek terus mawa Nyi Kulsum ge. Teu hariwang teuing sieun ti gebrus kana balumbang atawa kana gawir bari ceuk pikirna sugan manggihancai rek nyeuceuhan sirah Nyi Kulsum dipalar bisa sadar. Sanggeus bulan rada luhur rigidig Nyi Kulsum dipanggul deui terus indi ti eta tempat. Tanagana kumpul deui ngagim ngebig-brig setengah lumpat. Akhirna anyog ka sisi kebon huma. Di dinya mah Jang Isak rada tenang samalah teu ngagibrig-brig teuing. Ceuk pikirna salamet eueuh nu nyusul kalawan boga sangkaan pasti deukeut ka pilemuran dumeh di dinya aya nu kebon huma. Sanajan tempatna rada galeuman oge, nya atuh geus tenang-tenang teh kadenge sorana tingker blik ngan sidik lebah-lebahna. Lenyap hate Jang Isak ngalenyap loba timur dua antara karampog jeung kanu nyusul. Memang sabenerna nu tingker blik teh anak buah si Modin nyarusul opatan. Barang Jang Isak turun kana pepudunan curelat-curelat katingali jelema ting curelat pasireunnana. Hari katamah-tamah cahaya bulan geus miwiti caang sabab geus tengah peuting nu disebut janari leutik. Jeleng Jang Isak ngaluncatan solokan ampir-ampiran Nyi Kulsum rek kalesotan. Curelat Jang Isak nyalingker ka beulah kenca. Maksud ngerek jalan ka tengah-tengah huma. Ngan orok aya jalan buntu reg Jang Isak ngaradeg bari culang ciling. Sedeng sora nu leumpang tingker brig asa beuki deukeut. Malah ayeuna kadenge tukangeunana pisan. Nu kira-kira angangna para mitra ti Jang Isak aya kana 30 meterna. Didinya keur Jang Isak kalang kabut pipikiran. Diteruskeun da pugu jalan buntu kahalangan ku wahangan jeung angkurawes. Ari balik deui geus sidik sora anu tinggal brig teh tukangeunana. Ku dasar kitu kapaksa Jang Isak turun ka lebak. Didinya aya tempat nu rada nyangkar dong. Cag Nyi Kulsum diecagkeun. Sinanya lopa dina nyangkar dong. Gulusur-gulusur Jang Isak narik regang haur.
tuluy dipakai ngarempekan anu carang nyarang kedong samalah dihalangan ku kararas jeung daun cau sangkan ulah katingalieun aya jelema. Si horeng nu dipake nyumputkeun ku Nyi Kulsum teh geus deukeut ka imahna Aki Dasim tajalian bapana Nyi Kulsum nu teu heula ukur kahalangan ku kebon awi. Balicet Jang Ishak ngabalicet maksud rek nyumput ka kebon awi sabab nyumput dina gonggo yakin moal bisa asup duaan. Kakarage Jang Ishak tepi kagirang katingalieun ku si Doing atuh manehna ngageretak. Saeda pokna bertek para mitra Jang Ishak lumpat meniti sirikna ti babaranting celeng-celeng si Doing jeung baturna tiluan cedung jeleng laluncatan ka lebak tuluy ngaberi. Jang Ishak babari opatan ngabrik Jang Ishak bari opatan ngabar-ngabar bedog. Doing si Doing jeung si Ari Kileuh belah kalere dewek jeung si Somad Kidul kade singet kana pasan tidak lanceuk ulah nepi ka di pahala cek si Komeng berembeng si Ari Kileuh jeung si Doing ngaberi ka belah kaler si Komeng jeung si Somad ka belah kidul nyaan jalma anu opatan karesit pisan anu ngaberi teh harita Jang Ishak geus deukeut naker. Setan rek ngabur pamana sia da burung beunang deuleu eureun sia lamun tayang bedog dewek nyalabak kana puruk sia deuleu eureun si Ari Kileuh cocorowokan. Kuayana kitu Jang Ishak lahan cek pikirna tibatan beunang bari dikakaya teu hade luncat kana wahangan sanajan korban ge teu panasaran tibatan korban di pahala batur ngan ceneng Jang Ishak luncat teu mikirkeun gede cai teu mikirkeun kana batu taringgut kajebur kadenge ku ngarudag sora nu ngagecebur. Opatan rugreg ari reunting pelencerong kahanap rek disusul teu waranieun ku sabab wahangan sakitu gurawesna coba paroek ukur batihan euna we kaleungiteun udagan. Kurang ajar setan sia nya anekana teh tibatan kudu katewa ku urang kajeun ngaragrageun maneh ka wahangan euy. Lamun teu luncatna pasti kana kacerek deleng teh euy. Sahanya itu si di kana dodongesna dewek mah. Nah si Ishak itu ngaran si Armada disebutkan si Ishak dan katanya si Kulsum lamun nyata mah si Kulsum dibawa kabur ku si Ishak mau si Armada mah gitu cek si Komeng bingungan sabab teu sidik kana rupa nu disusulna ongkohan teu katingali Nyi Kulsum aya nu mawa sabab samemeh kanyahoan ku nu ngudag. Nyi Kulsum leuwih teu heula ku Jang Ishak disumputkeun dina gonggo. Kuring teu sidik kana rupana kilanceuk teuing si Ishak teuing si Armada. Engko kuring macan apal kana rupa si Armada kakaranya ngaran we teh mah si Ari Kileuh bari alak ilik nempuan kahanap. Ada salah kilanceuk rajeun kudu dibagi dua jurusan geus katingali aya nu lumpat. Cobalah samemeh dibagi dua jurusan teh atawa 3 jurusan pasti beunang komo lumpatna ke kebon awi lega. Kumaha atuh ieu mah cek si Doing rada nyalahkeun si Komeng. Ari geus kieu kumaha saterusna pipateun urang kilanceuk pokna deui bari ngareret ka si Komeng. Harita para mitra sadaya si Komeng keur alak ilik kahanap. Nyayang nyahoe urang terus euy asrak sugan jauh ti wewengkon ieu. Bari sugan si Kulsum kapanggih deui. Asa piraku make teu kapanggih sasat jelema tas meunang cilaka, tas meunang nyiksa Kang Modin sakitu rupuhna. Urang cobaan heula tingalian kalebak euy. Cek si Modin pok si Ari Kileuh marian. Aduh. Jadi kudu diasara kalebaknya. Sararieun teuing kuring mah kilanceuk lah. Tibatan kuring kudu kalebak mah kajian rek muter jalan we ka pasir. Keun bae ngeuringan oge kuring mah. Jerek ngabantah si Ari Kileuh. Si Komeng mureleng. Lain ngabantah nu hartina mung neangan si Ishak ngencieun ku orai kuring mah. Teh we tinggal ku kilanceuk sakitu cara neomna. Wah si Ishak ge koin ningan kana batu. Modar urang bawa bukan sia storkeun ka kilanceuk sok buru-buru si laeng. Teu heula kalebak Ari Kileuh. Duh aing duh. Untung aya duwe yang sia bisa digiti ku aing rarese bisanya. Orai-orai we sieun buru-buru sia. Si Komeng meniti pupun cereng. Samalah dampaleungeun geus meber-meber we. Atuh kapaksa si Ari Kileuh ngagugu manehna ka karayapan kalebak. Dituturkeun ku nu tiluan silih cekeleungeun sabab sieun ti kosewak. Da puguh sakitu gurawesna. Akhirna teu burung tepi kahanap sisi wahangan ngan caina teu sabaraha gede. Harita jalma nu opat ting tarengo kana rungkunna bari ting arayap ceuk pikirna sugan we pareng udaganana karampa samalah si Ari Kileuh ge uyup ayap ka sisi kagigir aya batu ngajentul di rampa. Mad cincangan euy ulah camadep jeung ge sugana si wolakna kapanggih cek si Ari Kileuh ngacawis. Jangan teh jangan kunaon sia ku irung sia. Sia wae itu omong di sia si bobokong monyong. Ye si bocokok monyong deh. Kudu maju ka gira atuh leuing ngacawis bae gawe teh. Jangan sih sini lagi sia
Si Somad muncereng kojengkang si Arkileu ngojengkang gitu di baturna nuturkeun. Na tuker kitu dasar si Arkileu matak pika keheuleuin anu marengan. Barang manehna susur sasar ujug-ujug kerubung teh reuas. Aduh, anjing aing mah. Pokna bari nyengir ngan teu katingali ku nu tiluan mah sabab poe. Kunaon Kileu? Naon sia teh Kileu? Tanya si Somad meh bareng jeung Komeng pada nanyakeun bari ngarasa kaget. Aya anjing ka ieu mah. Aduh, nyilakan yang kiamat aduh. Mun kiprat kalinya cungurna Somad lah. Ditanya anggur aduy-aduyan ngalah anjin-anjinan. Kunaon si lengjar Kileu? Aing nyapit atau anu macok sia? Si Komeng beuki keulit. Duh, ini nyapit anu macok ieu tapi leungeun kuring. Ngarampat taeun si batu lapanya kuring mah jendul teh nog deui si kuduit aku perhiasan baru hantem di rawisan. Ari karasa kana lamo meni cepel barang diambil aduh ini aing mah. Ngarampat naon atuh ngarampat nog si lengjar Kileu? Cek si Doing bari pisirieun hampir teu katahan. Aduh aing mah nog beureumna. Ting nog anakna, ting nog indungna. Paling ngadek turun hoream nya kieu bakal ngarampa aduh aing mah. Untung kuleungeun kede geus tuman nya ke lawang guha kitu. Lamun kuleungeun katuh aduh aing mah anjing. Aya we si Arkileu tuluy nyumah. Ngumah leungeun kana cai walungan. Lah dasar manusia doraka sia. Kalau maju ka girang cek si Komeng arinit. Nyorang tanyakan bari teu weleh rerat-reret ningalian udagan. Padahal nu diudagna mah geus ka mana boa da tadi geus mangpret mapai sisi wahangan. Sedang nyikul sumacul ditinggalkeun. Nu kabeneran ari arinit nu nyusu tuluy sadar. Ngan teu bisa cengkat-cengkat acan gawena humargu getih tina sirah terus-terusan kaluar. Tina bakat tingku inget-ingetna kanu jadi anak akhirna cilaka diri sorangan ku katalengasan si Modin. Nyatas diguna si kadiri nya disiksa setengah pae. Rajun aya nu nyalametkeun nyatana Jang Ishak terus ngejat teu balik deui da puguh manehna ge. Gede kasieun babakuna mah ku si Komeng jelema nu garang leuwih-leuwih ti si Modin. Ngaso heula ngaso para mitra. Mitra kaum dang duka kumaha satuluina nasib Nyi Kulsum. Duka walagri deui, duka terus nepi ka hanteuna sabab katangtuan nu sarupa nyatana patokan umur angin Gusti Allah nu uninga tur anu maha kawasa. Kitu deui perkara Jang Ishak duka terus ka mana nah baris balik deui nyokot Nyi Kulsum. Nah kebat ngejat kanu jauh komo oge kumaha anak buahna si Modin. Nah baris bisa manggihan armada nah moal jeung kumaha pibalukareun antara armada jeung si Komeng katut anak buahna. Lamun nepi ka patepung teh mah jeung armada. Kumari si Modin nah baris ngajodo ka Nyi Maslisna atawa moal. Cag urang tuna heula ngadadarkeun kasebut di luhur, urang muka lambaran carita anyar ngaruntuykeun catur anu kalangkung. Caturkeun para mitra geus aya kana 3 poena armada aprak-aprakan maluruh nu jadi indung jeung nini katut ak. Oleh teu manggih laratan pisan duka di mana duka di meni. Batan kapanggih malah asaripuh teu sirik naturun gunung unggah gunung mipir pasiran ulung kawing. Mapai jurang anu lowang nete akar ngeming jangkar. Tapi sanajan ngalaman sangsara balangsak sare geus di mana golerna, tampolana sok sare dina dahan kain luhur. Lamun pareng manggih saung sok sare di jero saung beuteung karasa lapar cukup dewe si kubong borosan jeung buah kai di leuweung. Tapi keur armada teu kahalangan ku sangsara balangsak. Kunyahnya kanu jadi indung terus kebat neneangan. Sakapeung ngeras inget kana kuburan nu deukeut ka imah akina. Na kuburan indungna, na kuburan inina atawa akina. Lamun nya teh mah salah saurang aya nu maot. Lincak kaopat poena kira wanci haneut moyan. Nu teu disangka-sangka teh siga nu ngajak we. Balik deui ka urut ti heula. Dahar sisi kebon huma reg armada ngaraneg tuluy rarat-reret siga nu nitenan kana pamandangan alam. Ret katebeh wetan katingali pasawahan meni mayakpak. Ret kabeula kaler katingali kebon palawija dina pasir.
Kilek armada ngalieu ka belah kulon breh katingali kebon awi meninga jadeg. Gek armada reureuh heula liuk dina luhur batu pasireun kebon awi sedeng kencaeunana aya wahangan. Malah kadenge sorat cai ngaguru. Harita armada sajeroning keur ningali kebon awi teh nu pucukna ting arulang katabaku angin. Make ngageberan dada kududukui samak nu geus rajet sisina. Tapi teu lila armada init deui mapai jalan satapak tur mudun. Beras ka sisi wahangan nu dipake luncat ku Jang Ishak. Kucuprak tuluin kana cai meuntas ka belah kidul. Kalacat naik ka pasir barang anjog ka hiji tempat. Hate armada ngadak-ngadak ngaranjung. Kitu sotenan lain paamprok jeung rampog atawa manggih satu berhala tapi ngaranjung. Ku ngadenge sora awewe gegerungan. Tapi can katingali jirimna. Red panon armada rarat-reret kular giler siga ngabagi reret kanu jadi lawan di barung kuratubna hulu angan. Nasaha cenah nu gegerungan teh. Sada sora awewe tapi eueuh jirimna, piraku ari siluman mata wada demit di dieu. Tapi sajutna aing turun ti pangaieu. Pokona mah ti panganjerkan kalawan turun gunung ungah gunung ngipir pasir, mapai reuma nyorang tempat nu suni teu manggih lalu-lalu acan. Nah ari ayeuna sangkilang ti beurang di tempat redana legrak ieu make sora awewe tanpa jirib. Ceuk gerentas hate armada bari panon tetep gular giler ka sisi kagigir. Ceuli teu sirikna rarancung kojengkang armada ngalengka. Meunang 2-3 lengkah regeureun deui. Sora awewe nu gegerungan asa beuki atra tetela. Asa deukeut red ka tebe ka belah kenca katingali. Aya gunukan regang haur jeung dangdaunan numpuk sisi gawir. Barang diteges-teges horeng awewe anu gegerungan tepal badinya pisan aya regang haur. Daunna geus garing kojengkang armada ngadeuketan kana tumpukan regang. Nyawe di dinya pisan datangna eta sora. Ku dasar kitu keur armada teu mikirkeun sieun sora dedemit atawa juri ngan peleuwer-peleuwer regang awi haur jeung dangdaunan dibabet-babetkeun ka sisi. Ana breh kebeg armada riwas campur watir ningali awewe anu sirahna beus ku getih. Beungeut gareuneuk awak raraget. Bari kaayan setengah orat teu samar dititinggalian gancang ku armada dirontok. Bari ngagero sabab apal teh indungna. Ma, ya abdi ma, armada. Kunaon ma nu kikarek sakieu ma? Saha nu nganiaya ka ma enggal walor wartoskeun ka abdi. Kusaha ma, kusaha? Armada sedih nu taya hinggana. Campur panas ka jelema nu ngakaya indungna bari can patik pusasahana. Keur nyikul sum teu nemalan ukur ceurik bangun euriheun kitu ge teu bisa tari. Ningali ka aya nu jadi indung kitu teu loba nu dipikir deui teu kungsi panjang cuman punyanya. Rigidig nyikul sum nu kayan setengah orat di pangku mun dibangun nu hampangeuna keur ongkohan armada tanagana bedas. Didinya belenyeng armada init mamangku nu jadi indung nu keur ngalempreh. Dina tangeuyan bangunan nu geus leuleus. Para mitra sadaya talian maksud armada rek dibawa balik ka panganjerkan ka urut ayang sagarana. Lempang armada bani gancangna keur setengah lulumpatan. Jeleng-jeleng armada luluncatan bari pageuh nangkep awak indungna. Beuki lila beuki jauh bari kaya jikul sum katingali siga beuki ripuh. Beungeutna geus konea siga beak getih. Nu teu kungsi 2 jam armada geus rek nepi ka bumina uyut sagarana. Sanggeus deukeut para mitra kaburuan kabeneran aya nok warna sari keur nungguan sepoe segon huma diburuan. Harita armada ngagegero nok warna sari. Kilek nok warna sari ngalieu ana breh horeng armada setengah lulumpatan bari mamangku indungna. Puguh we nok warna sari kontan ngaranyu gancang ungah katepas bari ngagegero uyut sagarana nuju di pawon. Uyut enggal ka dieu uyut. Pokna deui bari turun. Muru armada nu geus deukeut teu lami uyut sagarana norojol pok nok warna sari diburuan kene geus nanyakeun. Kang, saha ieu tuang ibu teh Kang? Nok temal armada ukur sakitu bari carindak-dak. Kalacan nok warna sari miheulaan ungah terus ngamparkeun samak di tengah imah. Samalah para mitra dianggelan sagala hiji. Naso heula, naso. Mitra sadaya uyut sagarana harita teh nanya, "Dalu saha teh ieu teh?"
Uyut sagarana ngalirik ka Nyimas Kulsum. Sedengkeun armada tekung sinemalan sabab kuriwas teh ningali kayan indungna kitu bus ka jero. Tuluy ngagolerkeun Nyi Kulsum indungna. "Ma, ya abdi ma, kunaon ma dugi karaksa kieu ma? Saha nu bidamel kabiadaban ka salira ma? Enga wartoskeun ka abdi. Enga wartoskeun usaha ma, usaha ma." Cek armada siga nu teu sabar, bari piamaraheun geus nguntab-nguntab jeueun dadana. Tapi Nyi Kulsum teu nemalan neuteup kana beungeut armada. Raga mangleung Nyi Kulsum kana sirah tuluy ngusapan di barungkut Cimata ngarenclong. Armada beuki salempangeun ret Nyi Kulsum ngareret ka Nokwarna Sari. Kelenyu Nyi Kulsum imu. "Ibu sing emut ibu kunaon ibu teh?" cek Nokwarna Sari milunanya. Bari ngaluarkeun Cimata ngalemereh kana pipi sabab kabawa sedih ku armada. Boleh Nyimas Kulsum teu nemalan ret ngareret ka uyut sagarana nuju nutup seukeut kana beungeut Nyi Kulsum. "Ma, enggal saurkeun ma saha nu bidamel kabiadaban ka salira ma?" Armada keukeuhna nanyakeun jalma nu nganiaya. Saeutik-saeutik bibir Nyi Kulsum engab kalawan renyut sigarek ngomong. "Sok enggal saurkeun usaha ma." Pokna di armada geus teu sabar. Pok Nyi Kulsum kakaranemalan. Harita tapi tepuguh hartina jeung samuha rosos. Mo pokna cahaya panon beuki lila beuki teu pati bengras katutupan ku ngembengna Cimata. Kiler ngareret laun ka Nokwarna Sari curulung kecelak Cimata tingkar celak ka gigir. "Uyut, kumaha tu perkawis pembiang katinggalin asa beuki repot. Nukeun tulungna we atuh Uyut," cek armada nyarita dareuda. Bari ngareret ka uyut sagarana nuju neuteub Nyi Kulsum. "Kenyai sing sobar elu, sing gede hate, sing percaya ka nu ngayuga beurang jeung peuti. Urang sangakeun we ka mantenna anu kagunganana, sabab eueuh nu maha kawasa angin Allah Subhanahu wa taala. Pe geura ucapkeun zikir kalawan tompokeun kana cepil indung hidep ku uyut dibantu. Sugan indung hidep bisa nurutan kana kalimat zikir. Sanajan teu kedal ge, sugan dina batina sangkan ngemplong molongpong lawang tobat jeung rahmatna," saur uyut sagarana. Luk armada tungkul ngucapkeun zikir bade ditompokeun kana ceuli Nyi Kulsum. Kitu deui Nokwarna Sari pipilueun ditompokeun kana ceuli beulak ti kenca. Uyut sagarana gegeyeman ngadua. Bari neuteub seukeut kana beungeut Nyi Kulsum nu katinggalina geus mabur. Kiler-kiler panon Nyi Kulsum gular kiler ka sisi ka gigir. Purilang kaluhur purilang kahanap. Renghapna beuki kenor. Ngan teu kungsi memenitan reup panon Nyi Kulsum peureum. Siga nu sare disambung ku uyut sagarana ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para mitra sadaya, ku ngadenge uyut sagarana ngucapkeun kitu armada teu bisa nahan bedahna kalangsaan terus ngagero. "Ma, ya abdi ma." Armada direjiwa awewe. Ngarangkul kana awak Nyi Kulsum indungna nu kariraga ngabanusan, terus ngaguk-guk dina dadana. Atuh Warna Sari kabawakeun ninghak. Teu lami armada cengkat para mitra sadaya panon rambisak neuteub seukeut kana beungeut layon. Bareng jeung kitu huntu armada tingkar carekot. Semu gemes bari pereup nu katuhu nu badag jeung kakerteti peupeuh-peupeuhkeun kana dampaleunna kenca katuhu bari dibarengan ku gerendengna batin. Setan, iblis, sa manusana nu nyiksa yang kabiadaban ka indung aing. Talanges siapa jingan. Aing muarek cicing-cicing. Aing muarek ngusapan dada sorangan. Tunggu waktuna aing rek ngayakeun palitungan pati jeung sia deui. Hutang uyar dibayar uyah, hutang ketih dibayar ketih, hutang pati dibayar pati. Rasakeun pangwalasan ti aing sia iblis. Sanajan indung aing teu jelas ngabejakeun hianatna pasti awal akhir bakal kapangih bakal adu hareupan. Aing moal jejerih pati, moal ngolemar pegat nyawa. Getih indung aing sarua jeung getih aing. Rasakeun sia pangwalasan ti aing. Kitu geurentes hate armada panon manco semu sinaran huntu kekerot. Sanajan ukur sakitu kangge uyut sagarana surti. Kana eusi batin armada ceng uyut sagarana nyepeng kana tak-tak armada. Kalayan sasaulan lirih naker. Ayo nyaah teu kanu jadi indung hinyep.
Lamunnya lain kudu kitu ngalun ngahulang nyata nanya kanu jadi indung nugas tepi kana titis tulisna kudu dijajabkeun kudua. Lamun silu hayang disebut anak anu soleh manyatkeun puji angguran mah muga-muga indung hidup mulang ka alam barzah diterima iman Islamna dihampura tina sagala dosa perdosaanana anu gede nu leutik nu karasa nu teu karasa ku indung hidup. Sajada mana ti kitu mugi dilegakeun di alam kuburna dicaangkeun di alam kuburna bari meunang magfirah di Allah Subhanahu wa taala. Hidup kudu percaya yen Allah nu maha kawasa, Allah nu nyiptakeun bumi alam jeung pangeusina. Tong boroning kasebut manusia adalah uteuk tongok balang taga roh godong-godongan ge saha nu kagungan ari lain Allah mah. Nu madak geus ulah dipake leutik kepikir ucu jalu kasep ulah dipake aral subaha sabab kabeh ge nu kasebut manusia pasti bakal mulang ka alam tadi. Kulu nafsin daikatul maut. Nama ini mah urang siraman di tukang sino kanu ngibakanana silu ngucuranana ke uyut rek nyadiakeun keur bungkusna sabab uyut boga sisi benan lawan kaci sasadian uyut. Saur uyut sagarana armada jadi sadar gancang manehna kapipir nuar heula tangka cau beres nyadiakeun tangka cau tuluy ngalaan cai di sumur di wadahan kana jolang jeung ember. Heuleut sawatara menit sanggeus nyadiakeun cai regenyeng walona Nyi Kulsum dipangku ku armada ku sorangan bari dituturkeun ku Nok Warnasari kalawan harita kene di mandian kuduaan nepi karengsena dipangku deui ku armada ka imah dituruban ku samping kebat anu Nok Warnasari. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya bareng jeung kayan harita uyut sagarana rengse ngatur keur bungkus layon yung jalu wayahna ka ditu ngalitaneuh di bibir keur uyut rek disalatan ku sorangan ngara buru-buru beres disukeun gerek nungguana hongkohan waktu beurang keneh teh keur pipadungeun mangala awi we di lebak tu teu jauh saurna deui teu hararese armada nyokot pacul di dapur terus ngalikeun kuburan ari uyut sagarana sajaba abdas teras nyalatan mayit dugi karengsena. Geus kitu malayo Nyi Kulsum terus dikubur di pipireun bumi uyut sagarana. Peuting sabada salat magrib armada jeung Nok Warnasari ngaji Yasin terus ngiriman doa ka arwah Nyi Kulsum. Sedeng armada sajeroning keur ngaji Yasin teh mungguh cimata mah ngarenclong tinggurilap kasinaran ku cahaya cempor. Uyut sagarana ngaos nyalira di kamar. Rengse ngaji Yasin kuniang armada nangtung terus ngoloyong kaluar bari ngadoni is ditepas. Bari ka mana Kang? Nok Warnasari bangun hariwangeun inggis armada init-initan. Poa ka mana-mana Nok bade niis ditepas. Temal armada bari nutupkeun panto. Kojeng Kang Nok Warnasari ka kamar nyimpen Quran. Teu lila norojo deui rek nempo armada sok sieun ngorolos. Berai panto dibuka kasampak armada keur diuk dina bang barung. Bari sirah melenguk di cekelan kudua leungeunna. Gek Nok Warnasari diuk di jireunana. Meunang sawatara jongjongan mah. Meunang sawatara menit duanana eueuh nu nyarita naon-naon. Tapi Nok Warnasari teu boleh ngareretan. Sora ciang-ciang asa nambah nalangsana kana hate. Cihcir nyirilik siga nu milu sedih, cari cangka siga nu milu ngahlas. Kana tas kapapatenan tapi teu lila Nok Warnasari kakara nyarita satengah ngawawadian ka armada. Atos Kang ulah diemutan da moal tiasa mulih deui kadunya. Tuang ibu mah parantos raos parantos sirna ngancik di alam barzah. Sedeng salira akang ngatanepi abdi teu acan tangtos kumaha patokanana. Teu acan tangtos aya nu mulasara da nya kitu kasebat patokan Yuswa mah. Teu kauning aku urang angin Allah nu uninga. Geuning saur uyut ge entong bujang kasebat jalmi sanos uteuk tongo walang taga. Roh godong-godongan ge kagungan saha ari sanes kagungan Allah Subhanahu wa taala maka nu meuli kedah ridho sangakeun kanu kagunganana Kang. Ceuk Nok Warnasari manehna ngarengalima. Aret armada ngareret ka gigir tuluy nangkeup awak Nok Warnasari ku leungeun kenca pok armada kakara nyarita. Nok, akang ngartos. Akang nampi kenepi wejang ti uyut sareng ti Nok kalayan teu hilap akang nganuhunkeun.
ditampi lahir batin karena kasayan ti uyut sang Tinu. Akang manu dianggo ngangres teh ku eta we ukur tiasa ngarepotkeun wungkul. Kumaha ngawangsulkeun anak kasayan ti uyut kalih Tinu. Sajabi ti kitu nu dianggo ngangres pisan teh akang teu acan tiasa mulangkeun ka nyaah tin pun biang. Rajun ku akang dipilarian ka lain kapenak nanging aya dina kamusibatan. Bari kapenakna ku akang aya di lebet Kongo. Dirempekan ku regang awi haur sareng kararas daun cau. Jabi ti kitu salirana reksak sapertos tapak menyiksa. Aya ku telenges-telenges teuing atuh manusa teh pun biang dugi ka hanteuna. Ceuk armada luk sirahna tungkul. Hate asa beuki peurih campur nafsu kanu nyiksa nu jadi indun. Ku dasar kitu kana pasti akang kudu nebus getih pun biang no. Pokna deui para mitra. Bari leungeun armada duken cakarasa kana tak-tak nok warna sari nu ngaleper pertanda nafsu. Mun diemut kadinya mah asa kacida-cida teuing telengesna jalmi teh Kang. Mung eta we abdi marada teu ngartosna teh ku perkawis tuang ibu. Nah aya di lebet Gonggo bari direumpeukan ku regang awi haur sareng kararas daun cau. Nah kudu nyiksana kitu atanapi tuang ibu aya nu nyimpen di dinya. Muhun nu dimaksad ku abdi teh kudu nulungan tuang ibu. Duka atuh nok akang teu ngartos. Pamileres teh mah aya nu nyumputkeun ku saha jalmina. Engku emutan akang rupina mah kudu nyiksa dilebetkeun kana guha. Nu maksudna dimanapun biang ngantunkeun moal aya nu ningangun panginten. Waktosna sae para wargi sadaya.